sadayana laluasaan waktos yuswa urang cing sae kang hirup pikeun ngalaksanakeun kewajiban tugas ka Allah Subhanahu wa taala kana ajaran Allah sareng taat kana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sae kang hirup urang sadayana hirup di alam dunya parat dugi ka akhirat sajabina ti eta mudah-mudahan bentuk aktivitas urang sadayana ibadah urang boh anu wajibna sareng nu sunatna anu parantos rengse ku urang sadayana dilaksanakeun oge ibadah anu ku urang ayeuna nuju digarap dimakbul ditampi ku Allah janten amal soleh sarta janten panglebur panghapus kana dosa-dosa urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Patali wanci teras nyedek ka wengi bubuka ku simkuring moal bade dipanjang rentangkeun urang langsungkeun kana pokok bahasan materi anu kadada kaduga ku simkuring dudugikeun dina waktos ieu. Oke, bakal kajadian hiji poe anu eta poe teh kacida pisan rongkahna kacida pisan dahsyatna anu mata kagemperkeun sakumna makhluk di mana eta poe teh upami tos bumi digenjlongkeun satakar kebek bumi tos digenjlongkeun satarikna sarta dina eta poe teh nu disebat ae tegesna mah yaumul kiamah poe kiamah dina poe kiamah engke aya jalma-jalma anu kengeng buku catatan amal ti palih katuhu sareng aya sabagian jalma-jalma anu kengeng buku catatan ti palih kenca pilih nu mana hoyong dipaparinan buku catatan amal palih katuhu palih kenca insyaallah sadayana hoyong anu ti palih katuhu dina poe kiamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuningakeun la tazulu qadama abin yaumal kiamah la moal pami dilempengkeun bahasa kieu la tazulu qadama moal rek ngageser dua dampal sampean dua dampal suku abdin hiji hamba yaumal kiamah engke dina poe kiamah hatta yus'ala an arba'in sehingga bakal ditanya heula tina 4 perkara tangke bu urang sadayana teh makhluk anu kapungkur anu ayeuna jeung engke umat-umat nu bakal datang dina poe kiamah bakal ditaros ku Allah teh li arba'in tina 4 perkara kahiji an umrihi tina urusan umur nya bima abnahu dipake naon digunakeun dina jalan anu kumaha eta umur nu geus dipaparinkeun ku Allah ka jalma-jalma teh an umrihi tina umurna bu yos tumaros wios patarosanana bu naon hartosna umur naon anu sifat umur cok bapak-bapak ye cok aya nu disebut umur naon Waalaikumsalam mangga palih dia tah Allah Subhanahu wa taala engke dina poe kiamah teh bakal nanya heula ka urang sadayana kalebet urang sadayana li an arba'in tina 4 perkara nu kahijina
an umrihi, Allah teh bakal naros teh tina perkara umur. Nu janten bahan patarosan naon ari nu disebat umur. Naon Pak nu disebat umur? Nu disebat umur naon? Umur teh usianya. Umur teh yuswa. Nya naon disebut usia teh? Naon disebut yuswa teh kan gitu. Diemutkeun ku ibunya. Nu disebat umur teh nya eta nuduhkeun kana waktu salila ruh masih kene ngahiji dina jasad eta umur. Kartos yuswa ibu sabaraha tahun? 60 tahun. Ari 60 tahun teh nuduhkeun kana waktu sanes. Waktu. Jadi nu disebut umur teh nuduhkeun kana waktu nya salila salami ruh masih kene ngahiji sareng jasad. Kartos Bu. Tah Allah Subhanahu wa taala dina poe kiamat bakal naros an umrihi tina perkara umur pima apnahu. Dibeakeun dina jalan dipikaridho ku Allah. Eta umur teh tingung kuak nepi ka ngungkueuk teh. Nya. Urang sadar diri. Yen Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun urang sadayana pikeun ibadah. Nya. Sadayana jalmi, sadayana manusia diciptakeun ku Allah tina bahan anu sami. Kahiji mimma immahin, tina cai anu hina. Nu kadua min nutfatin, tina nutfah. Numawi Allah Subhanahu wa taala dina Quran surat Al-Baqarah diuningakeun kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Kumaha naha kunaon marane bet kalupur ka Allah. Padahal marane teh asal nama paeh amwat dihartoskeun paeh ae nutfah. Ibu upami aya jalmi nyanak bibit pihayameun, terang bibit pihayameun? Naon disebut bibit pihayameun? Nog. Nya. Ibu teh nyanak 10, nyanak 20, duwi ka nyanak 100 bibit pihayameun. Bibit pientogeun. Diical aya nu meser. Pajeng kumaha upami aya jalmi nyanak bibit pijelemaeun. Nya, bakal aya nu meser? Moal itulah cai hina. Cai anu hina. Ku Allah diciptakeun, diwujudkeun jadi makhluk, jadi manusia. Tah sadayana jalmi diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala tina nutfah. Kade kajabi Nabi Adam nya, kajabi Nabi Adam alaihissalam. Eta diciptakeun tina bahan anu sami tina nutfah, umat nu kapungkur, umat nu ayeuna jeung engke bakal datang. Ngalahirkeun rundayan turunan dugikeun ka beda bahasa, beda suku bangsa, beda kulit warna. Padahal tina bahan anu sami. Benten bahasana, benten kulit warnana, oge benten suku bangsa. Entong sadunya. Sa Indonesia we. Nya. Aya suku bangsa Jawa, aya suku bangsa Ambon, aya suku bangsa Bugis, tapi teh aya suku bangsa Uras mah kade tah. Nya. Di urang di Sunda kalebet kana tatar Pasundan urang mah sukuna suku bangsa Sunda, bahasana di Sunda oge kabagi deui kana sababaraha suku. Aya suku Jebrag, aya suku Pacer, aya suku Rorombeheun.
Tajalmi anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala tina bahan anu sami tina nutfah. Tina cai anu hina. Anu asalna paeh ku Allah fa ahyakum. Tuluy marane dihirupkeun. Diwujudkeun jadi jalma, jadi manusia. Boga tujuan anu sami pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Liya budu ni pikeun ibadah ka Allah. Tapi jalma-jalma anu ngahamur-hamurkeun umurna hirup di alam dunia nya. Umur dihamur-hamur, tenaga di poya-poya kan teu disia-siakeun sanes dipake ibadah ka Allah. Teu sadar dirina. Dihirupkeun ku Allah nya. Lempang di bumi Allah, cicing di bumi Allah, ditiungan ku langit anu dibentangkeun ku Allah tanpa tihang hiji oge. Dicangan ku panon poe anu diciptakeun ku Allah, diturunan ku cai hujan anu dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala, dirizgian ku Allah. Dihirupkeun ku Allah, dipaparinan kanikmatan ku Allah, dibere kesehatan ku Allah. Tapi jalma dipiwaran ibadah ke Allah nolak jeung bantah. Innal insana li rabbihi lakanud nya. Saestuna manusia teh li rabbi ka pangeranana teh mun pake ibadah teh lakanud, bedegong, nolak, ngabantah nya. Ya an umrihi, Allah bakal naros teh tina perkara umurna. Urang sadayana tinalika yuswa dewasa dugikeun ka ayeuna eta gitu. Umur anu didugungnakeun ku urang teh seueur dianggo ibadah, seueur dianggo teu ibadah kan gitu. Urang sadayana kedah sadar rambut anu tadina hideung jadi bodas nya. Ketuk tilu kenang dua, arloji diputer deui, huntu tilu tinggal dua, nu hiji geus unger deui. Nya, eta umur dipikeun ku Allah teh pake ibadah, pake naon? Nya. Tanaga anu tadina bedas jag-jaguar ringkas, nya. Fisik anu kuat, ayeuna jadi loyo. Dipake ibadah, dipake taat ka Allah, atanapi dipake henteu ibadah. Ta Allah Subhanahu wa taala engke dina poe kiamah jalma-jalma bakal ditaros tina 4 perkara nu kahijina an umrihi fima afnahu. Tina urusan umur dibeakeun umur teh hirup di alam dunya teh dipake naon? Nah dipake ibadah atanapi teu dipake ibadah. Nah dipake dina jalan pikaridho ku Allah atanapi genah betah dina jalan maksiat. Nu kadua, engke dina poe kiamah jalma-jalma bakal ditaros ku Allah Subhanahu wa taala teh wa an ilmihi tina ilmuna. Ya tina ilmu ya. Ya. Allah maparinkeun ilmu ka urang sadayana. Boh ilmu dina urusan ibadah, boh ilmu dina urusan duniawi nya. Boh upami aya profesor maot gampang keur gantina. Sabab geus disiapkeun nya. Jalmi ahli matematik maot, loba gantina babari. Jalmi ahli biologi, jalmi ahli fisika, jalmi ahli bahasa Indonesia maot gampang ganti teh. Tapi ulama maot ieu rada sesah. Sesah kanggo gentosna. Nya. Allah Subhanahu wa taala maparinan ilmu. Dugikeun ka ma'amila bihi. Naon nu geus diamalkeun tina ilmu nu geus dipaparinkeun ku Allah.
Naon anu geus diamalkeun tina ilmu geus paparinkeun ku Allah ka urang sadayana. Nu urang sadayana sok ngadoa ka hiji Robbi jidni ilman. Mugi Gusti maparinkeun ka abdi tambihna ilmu nu mana? Ilman nafi'an, ilmu anu manfaat. Urang geuningan sok ngadoa nya dina rengse salatnya bada wirid Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Urang nyuhunkeun ilmu nu manfaat. Ilmu nu manfaat anu bakal ngagerakeun jiwa. Pikeun midamel kana kasolehan. Sarta ku ilmu nu manfaat kadituna bakal warizkeun thayyiban. Nya. Allah bakal maparinkeun rezeki anu sae, rezeki anu halal, urang milari rezeki teh nya. Min fadlihi tina kurnia Allah bakal ku ilmu anu manfaat. Hartina muarek basilat kan itu nya. Dugikeun ka nu kadituna ku ilmu nu manfaat, ku rezeki anu sae, rezeki anu thayyib, rezeki anu halal nya. Wa amalan mutaqabbalan, poin nu katilu disuhunkeun ku urang ka Allah. Amal nu ditampi ku Gusti. Jadi amal ditampi ku Allah Subhanahu wa ta'ala anu luyu sareng sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu ayeuna teh di zaman sapertos ayeuna nya seueur jalma-jalma anu palinter tapi teu balener. Seueur jalma anu palinter mah tapi teu balener. Batur basilat nya ngabobodo ka batur. Bu, aya hiji kajantenan ya. Nya. Punten tapina. Punten pisan. Tapi ieu mudah-mudahan kurang tiasa dicanak pelajaran. 2 mingon kapengker sim kuring nyelehkeun nya nyelehkeun panganten pameget di gedung. Di gedung saparantosna kitu sim kuring bingung di mana tuang neda nya. Di gedung kan kursi terbatas. Piraku sim kuring neda bari nangtung. Daro bade expose kitu nya. Viral cenah aya ustad tuangna bari nangtung. Mung panitia alhamdulillah nyayogikeun nya opatan ngariung nya henteu bari ngadeg bari calik. Aya hiji jalmi Bu, hiji jalmi ramah, sopan, nganggo saragam kepanitiaan. Nah, tos kitu si eta jalmi teh maaf Pak, kunci mobilnya katamu undangan. Urang pinahkeun cenah eta mobil parkirna margi aya nu lebet kahalangan. Teu ngaraos curiga eta tamu teh. Honda Jazz warna silver pasihkeun we kuncina. Ras we nya. Eta tamu teh biasa we sakumaha natanya tamu uleman kan. Eta mabut tos lami ieu rengse tuang tamu teh nya ngajanteng we ngantosan anu masihkeun kunci mobil. Dugi teh ka ruang parkir mobil teh aya, kuncina teh aya. Si horeng eta teh tukang tipu, tah modus penipuan teh nya sapertos kitu ayeuna mah. Mobil Honda Jazz warna silver lenyap raib dicana ku bangsa. Nah, pelajaran ya kang ibu-ibu upami kauleman nyana kendaraan, badai mobil, badai motornya tarapi we lah. Nya. Ditaraskeun teh eta panitia sanes-sanes cenah kan gitu. Hanya bisa make pakaian seragam teh eta nu unikna teh. Nya.
saragam kepanitiaan. Tah loba jalma anu pinter tapi teu balener ayeuna teh. Loba jalma anu laluhur ku ilmu tapi teu jalujur. Harianat. Nu urang sadaya mah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Urang mah nyuhunkeun ilmu nu mangpaat, rizki anu thayyib sarta amal nu ditampi ku Allah. Ilmu nu manfaat ngajamin bakal jadi sedekah. Terusnya ilmu nu manfaat mah bakal jadi sedekah. Jadi dimanfaatkeun nya. Urang gaduh-gaduh ilmu teh nu manfaat dunya sareng akhirat. Sim kuring sering lah ka ibu-ibu ngadugikeun nya. Sok ibu ngajarkeun ibu, kaputra ibu, kaputu ibunya, doa bade tuang, doa bade kulem, doa sabada tuang, doa sabada kulemnya, dugikeun Kang Allah, samurang kali teh apal berkatnya ku ibu diajar, eta bakal janten sodako. Taya ilman nafi'an. An wa an ilmihi ma amila bihi. Allah bakal naros ka urang sadaya tina perkara ilmu ma amila bihi. Naon tina ilmu nu geus dimangpaatkeun, nu geus diamalkeun ku urang sadayana. Seseueurna jalmi teh ngadalilan amal lain ngamalkeun dalil tina ilmuna. Nya. Tah urang mah disiplin ilmu nya, disiplin ilmu. Ulah ngadalilan amal tapi kedah ngamalkeun dalil. Ari kabatur nita hade sorangan teu hade nya. Kabatur miwarang midamel hade. Ari diri sorangan teu migawe hade. Kabatur nita ibadah diri sorangan teu ibadah, kabatur nita salat diri sorangan teu salat. Bu, nu disebat umur teh tadi teh naon? Nu disebat umur teh naon? Nuduhkeun kana waktu salami eta ruh masih kene ngahiji dina badan dina jasad. Patarosan nu salajengna ari dina salat aya ruh teu aya. Dina salat aya ruh. Naon ruhna dina salat? Tau. Ruh dina salat naon? Ruh dina salat ieu mangrupikeun nu jadi pokok anu langkung utami. Kahiji ruh dina salat teh al iman, aya iman. Imannya ruh dina salat teh ku iman. Nu mawi keur ngabedakeun iman hiji jalma jeung teu iman hiji jalma nyata ku salat. Nya. Jadi ruh di iman. Upami teu ku iman kira-kira bakal salat moal. Kitu nya. Taya aya iman. Ayana iman maka tunduk ka Allah Subhanahu wa taala. Tunduk we diparentah salat ku Allah nya. Boh nu wajibna boh anu sunatna. Luyu jeung aturan Allah oge Rasulullah sallallahu. Ari urang kadang sok ngaraos kurang afdol atawa teu afdol nya. Ibu kan ari salat lohor sabaraha rakaat? Salat lohor sabaraha rakaat? 4. Ari asar 4. Upami ibu kapanganaran nya nu 4 jadi 2 kitu nya. Hijikeun bade lohor ditarik ka asar, bade asar ditarik ka lohor. 2 aya rawatib daya. Aya rawatib daya. Entong rawatib. Nya. Rawatib mah sunat pan nya.
bujeng-bujeng mah nu sunat anu wajib wae oge tina 4 kedah jadi 2. Hartos teu? Isya 4, maghrib 3, tah ti dieu ieu nya. Ibu ulah isya 2, maghrib 1,5 ulah nya. Kade ya. Ya ku ilmu nu manfaat ya, nu bisa ngagerakeun jiwa. Rek kumaha salat 3 rakaat jadi 1,5. Anggar we maghrib mah 3 tah ya tunduk. Tunduk kana aturan Allah sareng Rasulna. Isya mah biasa 2, ngan maghrib teu bisa 1,5. Anggar we 3 rakaat. 3 rakaat anggar. Teu tiasa 1,5. Karena sebenarnya eta ruh tina salat iman. Nu kaduana ruh tina salat teh nyaeta al ikhlas. Nya. Ku ikhlas mah nya. Ieu mangrupikeun pokok tina salat. Bujeng-bujeng mah ikhlas. Dalah ibadah nu sanesna kedah ikhlas. Ikhlas dina salat karena Allah Subhanahu wa taala lain pikeun neangan sensasi jeung reputasi jeung lain rek neangan perhatian orang lain. Pan loba jalma teh anu salat tapi sanes karena Allah sanes ikhlas hayang katingali ku batur nya. Neangan reputasi, neangan sensasi kan gitunya. Jadi ria anas kelantaran karena ria ku jalma-jalma. Era ku tatangga salat. Era ku pimitohaeun jumaahan. Teh lain ikhlas karena Allah. Tapi neangan perhatian jalma anu sejen. Kartos bunyi tah ruh tina salat teh iman, ikhlas, nu katiluna nyaeta khosyatullah nya. Diri ngarasa sieun ku Allah. Jalma ngalaksanakeun salat lantaran aya ruh dina salat teh iman, ikhlas karena Allah, nu katiluna diri ngarasa sieun ku Allah. Jadi nu tadi sadar diri kan gitu. Rumasa diri diciptakeun ku Allah tina bahan anu hina, Allah marentahkeun ibadah, contona Allah marentahkeun salat ngarasa sieun ku Allah Subhanahu wa taala sieun engke dina poe kiamah ku patarosan jeung ku siksaan ti Allah. Tah jalma-jalma engke ku Allah Subhanahu wa taala taros tina masalah ilmu ma amila bihi naon ilmu nu geus dimangpaatkeun nu geus diamalkeun tina eta ku eta jalma tina ilmu anu ku Allah geus dipaparinkeun. Bae urang sadayana kedah jadi jalma anu bisa manfaat keur jalma nu sejenna kan itu. Ku ilmu we nya. Nu kadada kaduga kurang sadayana. Dugikeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina hadis anu sanes mah diuningakeun. Khairun nas ari nu pangsae-saena jalmi teh nu pangalus-alusna manusia teh mantola umruhu sing saha jalma nu panjang umurna wa khairu amaluhu. Bari anu sae amalna. Wasarun nas jeung anu panggoreng-gorengna manusia teh nu pangawon-awon aja sing saha jalma nu panjang umurna malu tapi goreng amalna. Panjang umurna mah nya hirup dalam dunia teh 100 tahun, 110 tahun, 80 tahun, tapi goreng teh, beuki kolot teh, beuki goreng we amalna teh.
jauh karena ibadah, jauh karena tunduk ke Allah, jauh tina keimanan. Bu, ari gede tanaga disebutna naon? Gede tanaga disebutna naon? Bedas. Tak urang teh kudu bedas ibadah teh. Hartina giroh gede tanaganya. Bedas keimanan hartina kuat keimanan, bedas ku materi hartina urang kudu boga modal hirup keur ibadah nya. Pan urang teh diparentah salat kedah ngawa materi kan nya, sejadah kedah dipeser, sinyang kedah dipeser, acuk kedah dipeser kitu nya. Hartina urang kudu kuat materi. Allah marentahkeun infak, Allah marentahkeun sedekah, Allah marentahkeun zakat, Allah kan ibadah haji hartina urang kudu kuat materi nya ku harta. Oge kudu kuat ku ilmu. Ilmu nu mangpaat nu baris ngajamin nya jadi jariah keur urang sadayana. Ulah dugikeun ka eta mah urangnya nalika ibadah salat alah eta ngangkat pandangan Allahu Akbar, nah eta ka mana tanaga halus di mana ruhnya dina salat nya kudu kuat nya make tenaga atuh takbir ngangkat pandangan teh Allahu Akbar ieu mah Allahu Akbar. Upami ibu panen moe marus di jalan terus dipacokan hayam cek ibu teh sieu hayam nah bade kitu hayam kabur moal tapi lamun kitu mah sieu hayam bari baledog gitu nya hayam kabur nya resep nya sieu hayam hayam na teh hare-hare meureun nya tanwi bu real dina aspek kahirupannya seueur jalmi anu kuat ruku genep jam 7, jam 8, jam 8, jam 10, jam 11, jam 2 kuat eta ruku genep jam tapi teu kuat ruku dedetikan dina salat sok tinggal nu ngaramet tinggal nu tanur tinggal nu macul kuat eta ruku genep jam macul nya macul genep jam kuat nu ngaramet nu tanur kuat genep jam sami Allahu liman hamidah teh ngalalapkeun jukut kana taneuh teh cengkat sami Allahu liman hamidahnya hese. Jadi bedasna teh kana urusan dunia teu bedas dina urusan akhirat dina urusan ibadah nya. Dina salat ngangkat takbir Allahu Akbar cek malaikat teh ye eta hamba Allah nu hayang surga Allah takbir wae semangat kan gitu rek kumaha ka surgana sur malaikat teh nya harus bu loba jalma anu kuat munak pare munak beas nya 60 kilo semen sasak sabal 50 kilo diangkat bedasnya kuat dipunak tapi teu kuat ngangkatkeun panangan pikeun takbir ka Allah sujud ka Allah margi naon dina dirina taya ruh iman ikhlas sareng khasyiatullah sieun ku Allah taya rasa sieun ku Allah nya hartina teh tunduk nu kaopatna ruh tina salat teh zikrullah zikir ka Allah eling sadar inget ka Allah maka ku zikir ka Allah tina ngalaksanakeun ibadah salat teh ku salat eta teh jadi akbar jadi agung kan itu jadi agung teh pada melantina salat teh nu Rasul nguningakeun nu bakal pangheulana ditaros teh urusan salatna heula kan wi ti dieu pisan urang sadayana prayogi ngamalkeun ilmu tos dipaparinkeun ku Allah ka urang sadayana dimangpaatkeun ku Allah nu pangsaesaena jalmi teh jalmi anu masihan mangpaat keur jalmi anu sanesna
Urang tos manfaat ke anu sejen pelebah mana kan gitu. Jadi urang teh kudu manfaat ke anu sejen. Nya, ulah dugikeun ka urang teh pika sebeleun tatangga, pika cuaeun Allah nya. Jadi kedah manfaat urang teh hirup dalam dunia teh nya. Manfaat ke diri urang, manfaat ke keluarga di rumah tangga, manfaat ke jalma-jalma nu sajen. Nepikeun ka jalma teh biasa bisa ngarasakeun kamanfaatan urang nya. Tina ilmu dipaparinkeun ku Allah ka urang. Para sepuh, para ibu, mewah para bapak, jamaah pangosan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bu, upami urang ninggal nya, ibu terang doger monyet. Doger monyet geuningan sok aya nya. Monyet dilatih nya kudu gaduhna, kudu bogana. Pangmelikeun sepeda. Bari sepedana ge lain nu alus. Biasa we sepeda, sina tumpak sepeda monyet teh. Sina nyekel setang, eta teh ngadidik monyet teh teu gampang. Merjogikeun waktu anu lila teh kan nya. Sina ngabose, lahirna lancar, monyet ngabose sepeda. Teras deui dilatih monyet dialungan sejadah, diajar salat. Monyet tunduk patuh taat kadununganana, dipake ngala duit, der dikenangan kan gitu nya. Ngariung. Sepeda, monyet teh naik sepeda, diberi sejadah, monyet salat nya. Urang sok mikir sakapeung mah. Nya, budak urang hayang sepeda dipangmeulikeun. Nya. Tapi nalika dititah balanya, dititah ka warung, hararese. Salajengna budak urang dipangmeulikeun disadiakeun sejadah tempat salat aya. Sakapeung mah budak urang teh dititah salat hararese. Urang mikir kadang mah mending ngurus monyet. Ya. Ya sakapeung urang mikir kan, mending ngurus monyet, mending ngurus budak. Ya. Mending ngurus monyet, mending ngurus budak. Eta monyet dibere sejadah salat, taat, tunduk, patuh kadununganana. Ya budak urang hese dititah salat. Mending ngurus budak, mending ngurus monyet. Mending ngurus budak. Nya. Bir surah Allah dina Al-Qur'an mah nya. Ngadidik budak mah nya, tidak semudah membalikan telapak tangan. Pas tobir kudu leuwih sabar. Nya. Kan wae da nunggu waktu kan gitu. Ngan anu utamina mah urang sering ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala supaya putra urang dipaparinan hidayah taufik gitu. Kumaha tau pamicara ge ibu? Dipangmeserkeun sarung. Teu cacan keneh kersa salat. Dipangmeserkeun sejadah cacan keneh kersa salat. Mending ngurus monyet, mending ngurus caroge ibu. Ayo punya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bakal maparinkeun nya ilmu ka urang sadayana anu manfaat nya. Sarta ku urang sadayana eta ilmu teh cing manfaat oge digunakeun dina jalan anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Nu katilu dina poe kiamah Allah Subhanahu wa taala bakal naros wa an jismihi Allah bakal naros tina jag-jag jadi loyo teh dipake naon, tina tanaga anu gede teh nah saep dipake tahajud nya. Nah saep eta tanaga dugikeun ka nya tingora nu bikeun ka kolote eta tanaga beak pake di jalan anu dipikaridho ku Allah atanapi da dina jalan maksiat nya. Model Fir'aun, model Qarun nya.
Model Namrud, umur dibikeun ku Allah ka manehna, harta dibikeun, kedudukan dibere. Tingora nepi ka kolot. Firaun, Namrud dipake dina kamaksiatan, dipake dina kadorakaan ka Allah. Tah urang mah ulah kitu nya. Tapi justru awak urang anu tadina sehat kan nya. Urang teh ayeuna teh jadi ririwit minang geringan. Tina tanaga anu gede jadi loyo, tina jag-jag waringkas jadi loyo kan gitu. Dipakai ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa an jismihi bima ablahu. Jadi Allah bakal naros ke dina poe kiamat teh wa an jismihi tina jasad tina awak urang. Bima ablahu. Nepikeun ka cangkeng jadi doyong kan gitu nya. Nya jadi bongkok teh dipake naon kan gitu. Nah seueur dipake ruku, sujud ke Allah, dipake ibadah ke Allah. Atawa loba dipake munak bari teh ibadah kan gitu. Nya munak semen bari cul salat kan gitu bisa wae nya. Munak marus bari poho salat, ditinggalkeun salat. Tah ku Allah ditaros engke wa an jismihi bima ablah. Anu kaopat dina poe kiamah engke Allah Subhanahu wa taala bakal naros wa an malihi. Urusan harta mah ditarosna ku Allah teh duanya. Engke Allah bakal naros ka urang. Urusan harta mah dua. Kahiji pima min aena ti mana eta harta teh aktasabahu ngalakna. Nah aku cara tina jalan basilat, tina jalan riba, tina jalan maksiat, tina jalan haram. Urusan harta mah ke ku Allah ditaros teh dua. Min aena aktasabahu ti mana ngalakna. Nah tina hasil nipu tipayun ibu masih kena emut simkuring kantos masihan patarosan kan nya. Ari jami nu nyanak barang batur disebatna naon? Kan? Cing tarik atuh buku daun. Bangsat. Nya, jami anu nyanak barang batur teh disebat ari korupsi, maling sanes. Jadi anu maling teh anu korupsi teh bedas ibu teh. Bubuhan we setengah salapan langkung 5 nya. Tanaha eta harta teh nepikeun ka bisa boga mobil, nepikeun ka bisa boga imah mewah, nepikeun ka boga pila, boga tanah nu lega teh. Min aena aktasabahu ti mana eta? Nah memperkaya diri sendiri, nepikeun ka rakyat leutik mah diantap kan gitu. Rasul nguningakeun dina hiji hadis. Can disebut iman hiji jalma ya. Lamun eta jalma gulang-guling teu bisa sare lantaran kamerdekaan beteungna kemerkaan lantaran wareg teuing tuang kemerkaan nepi ka teu bisa sare gulang-guling sedengkeun tatangana mah gulang-guling teu bisa sare teh lantaran patuanganana kosong hartina agnia geus teu merhatikeun ka jalma miskin ya. Ieu Allah Subhanahu wa taala bakal naros tina urusan harta nu kahiji min aina aktasabahu di mana ngalana naha di hasil tina judi kan gitu hasil tina ngadu nya nepikeun ka bisa barang dahar di pakaian naon dituang naon diango naon dicicingan naon dileueut teh min aina aktasabahu. Nah tina jalan anu teu dipikaridho ku Allah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kullu lahmin nabata min haram panau aulabi sing saha jalma anu tumuwuh dagingna jadi dina awakna tapi hasil tina usaha anu haram pannaru aulabi maka seuneun neraka anu pantes pikeun meuleum awakna budakna sehat istrina lintuh manehna lintuh kan gitu anak incuna dipakean tapi hasil tina usaha anu haram saur Rasul pannaru aulabi bak seuneun neraka anu bakal nu pantes pikeun meuleum awakna hartos punya kaurusan harta mah Allah teh ditarosna teh dua nu kahiji min aina aktasabahu nu kadua wa pima ampaqahu maneh dibere harta ku Allah dibere kacukupan tina urusan harta pima ampaqahu ku cara kumaha maneh ngaluarkeunana nu tadi mah cara kumaha ngalakna ayeuna mah cara kumaha cara ngaluarkeun nana bima ampaqahu seueur nyebunya jalma-jalma anu usahana mah jujur hasil usahana halal tapi geus jadi harta eta harta dipake poya-poya eta harta dipake maksiat eta harta dipake rucah jeung awuntah nya gaduh artos 1 juta dipasikeun ka istrina 300 nu 700 dipake judi kan gitu padahal ngalakna mah halal tapi ngaluarkeunana lain dina jalan anu dipikaridho ku Allah urusan harta mah dua ditarosna ku Allah Subhanahu wa taala tah nuwi urang sadayana kudu sieun ku hiji poe anu disebut poe kiamat dina poe kiamat moal aya hiji jalma anu tiasa tungkul sadayana teh punya moal tiasa anu aya nu tangah payunan Allah urang yakin bakal tepang sareng Allah dah yakinnya tah dina poe kiamah mah jalma-jalma teh aya anu digiringkeun nya ka surga jumaro sarombongan aya deui jalma-jalma teh anu digiringkeun ka neraka sami jumaro sarombongan urang mah cing janten hamba Allah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu engke dina poe kiamat teh kahiji nampi catatan buku amal teh ti palih katuhu kaduana urang sadayana cing digiringkeun diabringkeun teh ka surga nya leres teh nalika jalma-jalma digiringkeun ka surga brai dibuka pantos surga teh kan kitu nya tinggal we ku ibu Quran surat Az-Zumar nya temennya wasiqal ladina gitu kan kitu nya tah tidinya tinggal we ayat 70-an ka ditulah tinggal ke ibunya aos di bumi Quran surat Az-Zumar ayat 70-an pami telepat 70 ka ditu biasa diaos di bumi masing-masing salajengna urang sadayana naon anu partos dipaparinkeun ku Allah ka urang sadayana umur urang mangpaatkeun dianggo ibadah ka Allah sesa yuswa urang cing sae kanggo hirup urang di dunya parat dugi ka akhirat pikeun ngalaksanakeun kewajiban katatan ibadah sabab umur diatur napas dialas maot mah nya teu nyaho di mangsa leres teh nya umur teh diatur ku Allah teh kade urang ulah ngarasa bangga mangawai ketang bade ngarasa bangga mah ibu sabaraha tahun yuswa 60 tahun upami Allah maparinkeun ka ibu yuswa 62 tahun artina jatah umur tinggal 2 tahun deui nya leres teh nya
Ibu teh yuswa teh tos 60 tahun, Allah maparinkeun jatah teh mung 62 tahun. Hartina ibu hirup dalam dunia teh kantun 2 tahun 2 tahun deui nya. Wal tandur nafsu maqaddamat ligod. Naon nu geus disiapkeun, naon nu geus ditataharkeun, naon anu geus disadiakeun ku urang pikeun mayunan hirup poe isuk. Tegasna mah pikeun mayunan hirup sabada maot. Naon amal urang nu tos dikumpulkeun ku urang? Naon kasayan urang anu tos disiapkeun ku urang, ditataharkeun ku urang pikeun mayunan ke dina poe kiamat? Nya. Ku Allah diwanti-wanti wal tandur nafsu maqaddamat ligod. Nya. Naon nu geus disiapkeun ditataharkeun sok tarempo ku aranjeun surah Allah teh. Tingali jalma-jalma teh naon nu geus ditataharkeun, nu geus disiapkeun, nu geus dikumpulkeun pikeun pibekeleun hirup sabada maut. Hirup kerengke di alam akhirat. Hartosna urang mah umur kumpulkeun nya umur digunakeun dimanfaatkeun pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala anu kadada kaduga we ku urang sadayana. Urang teh acan mampu zakat kitu nya. Aya infak, teu tiasa infak sedekah atunya. Bade ku harta, bade ku tanaga, bade ku ilmu nya. Terus nya sok cing manfaat lah. Tah umur urang cing sae kang hirup urang ti dunya dugi ka akhirat. Allah maparingkeun ilmu cing manfaat kang urang sadayana. Manfaat dunya sareng akhirat, manfaat kanggo kulawarga, manfaat kanggo di rumah tangga, manfaat kanggo umat nya. Sarta jasad urang, awak urang nya. Mengpeng sehat, mengpeng jagjag dan nya sok gunakan pakai ibadah ka Allah. Pakai nyambungkeun silaturahim kitu nya. Da upami tos teu damang mah sesah pan bade ngaos teh nya. Upami bade teu damangnya, upami tos teu damang mah bade ngaos teh sesah kan nya. Kekejet teh hoyong ngaos padahal teu damang. Ta mengpeng sehat nya. Tah salajengna urusan harta kan nya. Urang kedah apik dina cara milarina sareng dina cara ngaluarkeunana. Ibu osok tumaros ka carode ibu. Pak biasana apa masian artos teh 1 juta. Ayeuna apa masian 3 juta ti mana ye nu 2 juta deui. Kan gitunya. Di mana apa ye nu 2 juta deui. Nah ieu teh pamasihan urang sami-sami pada nganuhunkeunana. Pan biasa apa teh 1 juta masihan teh nya. Hares teh. Biasana 1 juta ya 3 juta ya nu 2 juta deui ya ti mana Pak? Nah pamasihan nya. Sok urang sami-sami nganuhunkeunana ti saha ti rencangan apa, ti wargi apa, ti sepuh apa. Atanapi ieu teh Pak panimu Allah Pak ieu teh subhat. Gitu kan? Ya. Atanapi apa teh ieu teh menang maling. Ah Pak entong haram kan itu nya. Tah kira teh kitu, kantos saja. Jadi ulah asal duit. Rek sabar-sabar ge cokot bae lah urusan masalah kita, ulah kitu nya. Tah ieu anu prayogi kurang sadayana diutamikeun. Margi sok dina cara ngaluarkeunana kedah api, kedah dina jalan anu pikaridho ku Allah Subhanahu wa taala sarta dina cara dianggo infak, dianggo sedekah, eta teh kanggo bekal kanggo urang sadayana. Upami Allah marentahkeun sedekah we. Allah marentahkeun sedekah, Allah marentahkeun ibadah, eta kanggo Allah kanggo urang. Kanggo urangnya. Upami jalmi salat ke sadayana Allah untung moal. Sadayana jalmi teh ibadah Allah untung moal. Moal. Terus entong sadunya
entong sa Indonesia sadesaran catungku we teu sarolat masyarakat sadayana kanggo Allah rugi moal kanggo Allah moal rugi ngan turun musibah jeung bencana nu bakal turun nya kitu wungkul lah nya. Bo tadi simkuring jam 8 kirang 10 nya simkuring mah langkung 3 jam je moal simkuring mah kitu pamingaos pami 8 langkung 10 liren salapan langkung 10 nya upami 8 kirang 10 simkuring liren salapan kirang 10 kitu we komitmen simkuring mah sajam nya upami salap 8 langkung saparapat wayahna liren teh salapan langkung kirang saparapat upami ngawitan 8 kirang saparapat maka liren oge salapan we kirang saparapat tadi 8 kirang 10 nya ayeuna liren ge 8 kirang 10 resep tah mudah-mudahan aya guna sareng mangpaatna nya kanggo urang sadayana kanggo dunya sareng akhirat sok urang sasarengan urang ngagunakeun nya sesa yuswa urang dianggo ibadah ka Allah kesehatan urang kajagjagan urang dianggo ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala kalih teh eta mudah-mudahan urang sadayana cing kalebet hamba Allah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu abdan syakura kedah seueur syukurna urangnya cag urang pungkas ku doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tampil aja